atau anu nonton dina YouTube live ayeuna aya 8.000 jalmi anu nonton di PGH Tilu channel gawe bareng sareng Cahaya Empro bagja atuh kagunturan madu kaurugan mian putih wengi ieu kasumpingan hiji tokoh besar biasa disebut tokoh nasional orang Jawa Barat asli Bapak Aing pangarsana Bapak Haji Dedi Mulyadi sarjana hukum aya ka dieu aritos ka dieu mah tong pameng atuh Pak Haji Dedi tepangan warga di dieu ye calon aing calon pamimpin Jawa Barat masa depan Bapak Haji Dedi Mulyadi dihaturanan kaprok kanggo Pak Haji Dedi. Bapak Uing itu Bapak Aing. Tah kaprok deh kaprok. Aduh Bapak Aing lagi gagah kieu ya poe ya. Di kota. Alhamdulillah damang Bapak. Alhamdulillah. Wah. 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 Alah. Meni sareungeut kieu cepot ya. Alhamdulillah cepot tapi Bapak. Poho. Nya. Ayeuna teh ngaran saha? Abdi nami Mohon. Iqbal. Iqbal. Mohon. Nah, Iqbal teh dengdek gitu. Dengdek Pak, abdi teh ieu teh nuju orok teh di bedong. Oh. Jadi kieu tuh Pak. Ari ya kunaon teh ka kieu? Ieu teh dikenyotan we ku kabogo. Ieu sariawan ya. Mohon sariawan Pak. Dugi ka kieu. Ya mohon Pak. Aduh. Wah, meni sae rambutna. Oh, atuh tuh. Di bleaching Pak. Ieu teh di mana? Di rebonding. Di rebonding Pak di bengkel. Bengkel naon? Bengkel las. Kaduruk. Aduh. Meni sae kieu, aduh acuk. Sumohon Pak tuh dawa ini mah tuh. Hebat meni modis. Aduh. Modis dong ya iyalah. Aduh. Fashionable. Aduh. Fashionable atuh Pak. Aduh gaya. Iya kunaon koreng kunaon ieu teh? Mana? Budug kieu. Sanes Pak eta teh Pak pan abdi teh nya biasa kitu pagawe Pak. Heeh. Nya macul wae abdi teh ieu teh hileun di leutanu. Melak naon ayeuna teh? Abdi teh kamari mah melak sampeu. Terus? Ngamelak roai abdi teh. Terus? Melak terong. Terus? Sareng melak kagorengan. Oh. Melak kagorengan buahna kahadean. Ento Pak. Nya melak goreng mah nya goreng beneran. Ah, melak kagorengan buahna kahadean. Kadean di mana? Sok urang melak goreng cau. Pan di goreng Oh jadi hade nya. hade. Aja nya eta mah Pak. Goreng kali goreng hade. Oh. Hade kali goreng goreng. Goreng. Oh nya eta mah mate-mateke teh aja mah nya. Enya. Ya, Aduh. alhamdulillah. Tuh tinggali meni ABG hunggul ya. Ah di dieu mah Pak. Batak abdi kumasep teh kitu tah. Oh. Betah ngawayang di dieu. Betah Pak seueur ABG. Balik mau dicarekan. Mau ada mau barudak. Oh, mah dibawa barudak Di kunaon. oh paling ngiring ka dieu Pak saurna teh mumpung ayeuna anjing sakola jadi ngiring. Oh aya, mumpung enjing sakola enak ngiring. Mohon. Oh, me enjing libur gitu. Mohon, nah yang libur. Wengina tos nonton wayang. Nah, sareng gitu, Pak. Abah Dadan nu romantis teh. Iya dong. Aduh. Bagja. Disapa dong. Iya, urang sapa urang dieu nya. Yang cantik-cantiknya disapa. Oke, adik-adik. Siapa tahu pulangnya bisa naik mobil acu. Mobil atuh. Adik-adik yang manis-manis. Aduh. Atau ABG-ABG-na yang garelis. Ibu-ibuna nu garelis, bapak-bapak nu kararasep. Nini-ninina nu pareot. Ngenakeun abdi Iqbal. Wow. Iqbal Sentosa. Alah, Burahol cenah tuh belah ditu. mana burahol? Tadi sih teteh nyebutna burahol cenah. Nggak burahol na udah tadi seporosotkeun calana. Bapak teh tos di mana ieu teh? Jakarta. Oh tos di Jakarta? Mentake make jas. Wah, kasep Bapak benten ti Sasari, Pak. Lain teu balik heula. Oh, teh mulang heula Bapak teh. Oh, make baju ieu tadi geus ambruk jeung jelema. Oh,
di jelema emang bapak lain jelema. Maka jeung tabrok jeung jelema. Apa urang mah amrokna jeung juring ngawena. Alah, itu bapak teh capek abdi pak dina YouTube, dina TikTok. Bapak teh ungadin teh kukurilingan we. Nya capek naon? Ye pan ari jelema mah pak kabates ku fisik. Anu capek mah nu dicarekan ku pamajikan, karek capek. Nah, capek naon dicarekan ku pamajikan? Dicarekan pamajikan mah capek hate atuh. Nya tapi bener pak. Pernah Capek. ngalaman dicarekan? Hah? Ya ari ngaranna rumah tangga mah pasti aya wae Oh sering dicarekan? Aya sering mah henteu pernah. Oh pernah. Nya Kunaon tadi carekan? nya biasa we bedegong pak. Oh nyarekan sama majikan. Mau ngomong baju teh nyarekan abdi bedegong. Oh maksudnya bedegong teh. Nya bedegongnya Naon gitu. ibu? Nyaho ti mana si ibu? Bagi jeung dia nganu ngora, nah nyahoan. Aduh biasana di ibu dalang ieu mah bager. Dalang dadan mah bager. Oh. Dalang dadan mah tara kadongengkeun lamun keur manggung bogoh ka anak domba, can pernah. Nya anak domba mah nya pak tuh. Manya bogoh ka anak domba da abdi teh Jadi pernah bogoh ka saha? Nya ka anak jelema. Ka anak jelema mah pernah pak. Oh, eta sakitu romantisna. Ye da jelema teh pan pak aya kapoekan jelema teh. Kapoekan apa kacaangan? Nya kapoekan. Dinu caang. Dinu caang. Nya hartina kapoekan katutup hatena pak. Katutup hatena apa kagoda hatena? Eta onggoh. Kagoda. Bapak mana nyawa ya era? Aduh, mantak ge ka pamajikan teh kudu satia. Abdi mah satia pak. Ayeuna mah. Ka pamajikan teh kudu romantis hareupeun kamera. Ya iya dong. Jangan harapin kamera aja, di belakang kamera juga harus romantis pak. Oh gitu. Iya, karena sebetulnya di seorang suami yang sukses itu di belakangnya ada seorang istri yang sukses. Cek saha. Cek saha. Aing sukses teu make pamajikan. Tapi pan bapak pernah aya. Oh, urang mah meme boga pamajikan. Geus jadi wakil bupati. Oh nya bener. Nya, tapi ieu mah cenah pepatah mengatakan. Jadi seorang suami sukses itu karena ada seorang istri yang mendoakan. Naon tah? Iya kan? Di balik suami yang sukses ada wanita yang cerewet. Cerewet kumaha? Cerewet. Kumaha? Teh, Bapak kade ulah poho ngaeut obatna. Bapak kade sing hati-hati di jalan. Bapak nuju di mana? Kade eta acukna, kade eta emamna. Bapak kadenya ulah kagoda ku doma. Eta cerewet. Oh, cerewetnya dalam artian pengertian. Eta pamajikanana lamun salakina jadi kepala desa nguriling ka wargana teh kampanye cerewet. Laras Pak bener kayak gitu mah. Cerewet teh. Jadi di balik laki-laki sukses ada wanita cerewet. Iya ibu, dari sekarang ayo cerewet terus. Atau ibu-ibu mah. Ya yang jadi cerewet beneran. Cerewetnya dalam arti pengertian supaya salaki sumanget. Supaya positif. Positif. Lamun geus positif budakan. Oh eta mah hamil atuh. Nya positif. Nya. Pamajikan positif berarti budakan. Oh iya bener Pak. Bener budakan. Abdi ge budakan. Budakan? Nya. Sabariji. 3 pun anak mah Pak atuh. Oh. 3. Hamil teh istri teh. Ya pun wajar no hamil mah nya abdi hamil. Abdi mah teu ngalahirkeun apa ngising abdi mah. Ngising. Abdi mah ngahejeun. Ieu teh dalam rangka naon ieu teh? Ieu teh Milangkala desa naon Sukamulya. Lain urang dia hebat aing mah muji teh tadi. Naon Pak? Penghasilan wargana ukur tinu ngajual cau. Madu, Leres? awi, Leres? heeh. Leres? Nangap golek sakieu mahalna kawo bedag hebat. Weh lurahna luar biasa Pak ieu mah. Oh. Duda deui lurahna teh. Oh ieu teh lurah teh duda deui. Duda ieu sakieu wargana loba teu payu ieu lurah. Teu payu jeung lurahna nya. Berarti Bapak teu payu berarti. Ai urang mah lain teu payu. Naon? Sudah mengikrarkan diri. Gerakan diri kumaha? Biarkan aku tidak memiliki istri, tapi aku banyak dicintai oleh wanita.
Ngajaran atuh hiji waktu Gubernur Jawa Barat duda. Oh, lamun kayak kunjungan teh baris nih hunggul. Wanya ini wungkul. Gak pernah yang incuna dikawin. Alah, Bapak luar biasa malah. Biasa di luar. Nya biasa di luar. Tapi ya mah abdi mah kabayang upami engkepan Bapak teh. Abdi mah ya istilahna neun harapan anu gede ka Bapak teh. Harapan naon? Artina. Kadi. Naon Bapak? Kadi eta budak. Kadi. Saha, Pak? Eta budak leutik. Kadi heeh, kadi. Nah, kadi kalau naik. Naik kalau hurjang. Oh, keur dagang. Heuh, bawa dagangan anak kadi. Bawa dagangan anak. Bawa dagangan anak. Dagangan anak bawa. Oh, lain. Heuh kadi. Ulah disurungkeun. Hai kadi. Oh, sok. Geus teu kudu disenal. Kadi dagang. Nu dagang saha? Biikeun lain nu maneh mah eta mah. Oh, kadi. Oh. Generasi itu. Ulah aki-aki nu nyandung we. Nah, nu kamaris diubaran. Oh, tos. Cuk cing di dinya wae. Di jam, paling di jam. Asal. Oh, ka dieu. Sok kayaknya ka tukang. Sok. Oh. Oh. Kali itu yang harap. Cek. Cek. Kurang tarik, cek. Cek. Oh. Hiji 2 3. Hiji 2 3. Teruskan. Hiji 2 3. Hiji 2 3 teruskan. Hiji 2 3 teruskan. Cek. Kia. Megaga. Cek. Cek. Lengan kenca. Mulak cangkeng. Cek. Cek. Hiji 2 3 4. Hiji 2 3 4. Teruskan. Teruskan. Hiji 2 3 4 teruskan. Sok. Hiji 2 3 4 teruskan. Hiji 2 3 4 5. Teruskan. 6. Terus. 7. Terus. 8. Tapi ke 50 sok. Aing bisa ngitung teu sok tapi ke 50 hayo. Hah? Capek ditentang hitung capek. Ngitung tapi ke 50 sok. Hiji. Sok hiji. Hiji. 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2 hiji, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3 hiji, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Kurang gancang. 40. Kurang gancang. Gancangan. Gancangan. 4 hiji, 42, 43, 44, Ngadon ngalaunan. 46, 47, 48, 48, 50. Oh. Mana ngaran saha? Rahmat Apandi, Budak saha? Ade Rahmat, Bapak maneh saha? Pak Ade Rahmat, Indung maneh? Sutarni, Maneh budak saha? Budak saha? orang tua, Budak saha? Sutarni, Budak indung. ya, Lain budak bapak lain. lain pada Hah? lain ti indung, Hah? Lahir ti indung. Lahir ti indung. Ai bapak maneh naon? dunyian, Nu nyieun. Nyaho ti mana sia? diajarkan barudak, Hah? Diajarkeun ke barudak, bapana naon mudah kitu. Di jieuna manehna wayah kumaha? luka, Jam sabaraha? luka teterang, Berang apa penting kira-kira? luka teterang, Kira-kira di jieuna berang apa penting? ting tinyau, Berang apa penting? Jawab. ting, Penting. Di kumaha nyieuna? ting, Sakola. kalau Di mana? SMP Negeri 2 Kota Waringin, Kelas berapa? wah, Bapak maneh gawe naon? bro, Hah? buru, Buburuh naon? Macul nanggung. Boboro naon? luka, Macul nanggung nemok. ayah weh, Hah? Aya. Naon si aya we ngagagaing? luka weh, Nu balik sia. ada duka tuh pak, Nu bener bapak maneh gawe naon? nyen kurung, Hah? nyen kurung,
Hah? Nyen kurung. Yang kurung, kunaon sih dilepaskan? Kurang manuk. Oh kurung manuk. Manuk, bapak kurung manuk lain kurung jelema. Aduh. Mana keur naon didinya? Duduk. Lajo naon? Wayang. Ku aing diperhatikan sia henteu nempo golek di tadi. Wah, lala coba. Tuh, kahana pe tungkul we gagaro. Itu apa? Hah? Itu gagaro. Gagaro we kanyu tadi. Antong. Oh, itu tadi trek cicing. Oh, cicing papa. Lamunnya lajo wayang ieu dalang naon? Dalang dadan sunandar. Sudah naon? Duka. Hah? Duka. Dadan we bukan. Dalang dada naon? Dadan sunandar. Sunandar naon? Duka. Teu lalajo sia. Lamun lalajo ku sia kadeule ieu. Nah, ieu ngaranna saha? Abdul. Hah? Abdul. Tuh sia mah teu lalajo tadi geus aing ge. Eta sakit ngaran aing jadi kabul. Abdul. Iqbal jauh-jauh jadi kabul. Lamunnya lalajo tadi dalang pernah dicarekan ku pamajikan gara-gara naon? Baong. Hah? Baong. Baong, kasaha? Kamu majikan. Hah? Pemajikan. Dalang teh dicarekan ku pamajikanana gara-gara naon? Baong. Baong. Ya. Baong ku naon? Yang anu ngora? Hah? Yang anu ngora? Neng anu ngora. Betul lah, Bige. Jadi gara-gara neng anu ngora, Ini apa cek ibu-ibu? cek saha? Cek ibu-ibu lain cek dalang. Cek dalang. Maneh naon didinya? Hei. Hei. Kadia sia. Kadia. Kadia. Batur laju dihanap can digigir. Terus ya malah laju didinya. Si Kosim ngerti. Astagfirullahaladzim. Iya rupa-rupa budak. Anjir, cukur halus. Aduh. Ucup. Kayak pas kenapa abdi apa ieu nyukuranna budak make ieu mah itu make mangkok. Keureut di sisina jadi we kieu. Mik cokot. Ucup. Ucup. Ah. Sok cekal. Sok. Cup. Tadi ya cup. Oh. Ucup. Tanya tuh Jepang sih. Kadia maju saya tuh lairaan. Mikna deketkan. Heeh. Mana ngaran ucup lain? Ngaran sa? Hendra. Hah? Hendra. Sa? Hendra. Hendra. Ai mana kunonek dirinya? Eta buuk kunon buuk. Iya babaturan SMP. SD. Sekolah agama. Heeh, sakola kelas sabaraha? Ulah nyekelan we kanyut jang cicing. Sakola kelas sabaraha? Kelas 5. Oh kelas 5. Madrasah? SD. 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 Geus ka dia inur ada cingeus. Ya. Coba maneh lamun lalaki lain. Laki. Buka kanyut teu? Buka. Cabak. Cabak heula. Cabak heula. Nu maneh cabak heula. Sia nyabak nu batur Siap atuh. kalau nyebak kanyut batur. Cabak. Cabak. Nges nu itu situ cabak sok. Cabak nu situ. Hah? Heeh. Halo. Lalaki. Kanyut mana sok udang tara? Hah? Sok pun hayang ngompol. Oh hayang ngompol, halus. Heeh. Coba, ieu nu geulis nu mana? Anjir. Mana ulah ngadekeun batur sorangan? Nu mana? Hah? Kiri. Samperkeun. Samperkeun kenalan. What the hell? Aduh. Bocil PS bocil tuh. Sok samperkeun. Kenalan. Sok salaman kenalan tak kenalan. Ngomong mana ngomong. Teh gitu. Teh. Saha namina? Saha namina? Naila. Ada. Naila. Oh, Naila. Tanya alamatnya di mana? Hah? Tong lila teuing sasalamanana lewatkeun. Alamatnya di mana? Tanya. Alamatnya di mana? Di bumi. Buka kabogoncan. Kemali.
Terus gaduh kabogocan. Terus gaduh bogocan. Gaduh teunya aya we lah aya. Aya, geus balik deui gancang aya mah. Hayang dicetak ku kabogona. Sebalik. Aduh, itu. Coba hari ada maju Mario. Oh. Iya teh di Nuraraga naon? Iya wayang di Nuraraga naon? Di Nuraraga naon acara naon? Iya acara naon ngawayang ye. Iya desa nangap wayang golek Bapak Dalang Sunandar Sunarya teh di Nuraraga naon? Luka. Ikut abi mah. Hah? Ikut abi mah. Kumaha? Baca. Sok. Baca. Milang Kala Desa Sukamulya ke-40. Jadi di Nuraraga naon? Milang Kala. Milangkala naon? Buka. Desa Ari milangkala teh naon? Luka terang. Milang teh ngit, Tuh. kala teh wak. Tuh. Jadi ngitung Waktu. waktu. Sok ngomong ngilu turutan. Oyo. Hadirin sadayana Hadirin sadayana. dina wengi ieu. Cicing saya ulang abejaan ditanya cicing wae. Dipencet cek waing. Hadirin sadayana, Hadirin sadayana. bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu. tukang kalapa jeung tukang lebu. Teruskeun. Tukang kelapa jeung tukang lebu. Oh. Nu ngumpul ngariung, Nu ngompol ngariung. bongkok ngaronyok. Bongkok ngaruenyok. Pak RT na, Pak RT na. Pak RW na, Pak RW na. Hansip Linmas, Hansip Linmas. BPD LPM, BPD LPM. teu hilap, Tilop. ka tukang elap. Ka tukang elap. Wengi ieu Wengi ieu. urang sadayana Urang sadayana. ngalut ngengkeuy ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pinang ngumpul ngariung di tempat-tempatan. Panjang teuing atuh. Yang teuing Pak. Hah? Pelan-pelan. Hah? Lalaunan. Lalaunan. Nu maneh panjang apa pondok? Naonna? Nu maneh panjang apa pondok? Ya naonna Pak? Kanjut. Pondok. Pondok. Ya. Sakumaha? Aduh kata tenang. Letik. Geus disunatan can? Tos. Nempo gerak. Alim Pak. Urang teh Urang teh. ayeuna Ayeuna. sanajan rada eungap Sanajan rada eungap. di penta iuran Di penta iuran. jeung acara milang kala ieu desa. Milang kala ieu desa Sukamulya nu ka-40 dipimpin ku kepala desa nu geus ngaduda 3 tahun eueun udaekeun deui. Sok. Yang teuing. Supaya Supaya urang inget ingat ka asal muasal. ke asal muasal. Asal ti mana? Asal di mana? Turunan saha? Turunan saha? Karuhuna saha? Karuhuna saha? Lemur ieu saha nu pangheulana datang? Lemur ieu saha nu pangheulana datang? Di mana lemur nu pangheulana muncul? Di mana lemur nu pangheulana muncul? Sirah caina belah mana? Sirah caina belah Tangkal mana? nu pangkolotna belah mana? Tangkal nu pangkolotna belah mana? Randa nu pangorana nu mana? Randa nu pangorana nu mana? Randa nu pangorana nu mana? Nu mana? Randa nu pangorana nu mana? Terang teu apa randa? Teu apa? Tuduhkeun atuh. Mana apa randa di dia teh? Sok ku aing bere 200 ya. Bro. Tuduhkeun mana? Busur ka dia. Nah, sok nu mana? Busur bawa ka dia ranana. Nu mana? Kade. Tuh siapa? Waduh berarti. Nu Kade ulah nunjuk indung maneh. Sok mana ngomong? Nu pangorana saha ngaran randana? Sok saha? Sok. Oh, sok. Nyaho teh maneh? Saha? Geus. Itu, Saha? itu.
Mana? Randa. Isya itu urut salakina belah itu tuh. Urang kaharepna, Urang kaharepna, kapayuna, kapayuna, urang sami-sami, urang sami-sami, ngabanda, ngabanda, ngariksa, ngariksa, ieu lembur, ya lembur, anu jadi tutungkusan karuhun, tutungkusan kaluhur, gunungna kudu awian. Aisyah ulah nyabakan naik kanyu tita tadi kok gagaro. Gunung kudu awian, gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lengkop kudu lebak kudu sawahan, lebat kudu Kade. sawahan, kade, ulah poho, ulah poho, ulah ngajual kebon pake melimio, ulah ngajual kebon pakai melimio, ulah poho, ulah poho, kudu apal kanu ingon-ingon, kudu apal kanu ingon-ingon, pepelakan, kepelakan, awi, awi, gombong, gombong, bitung kudu aya, ditung kudu aya, sabab eta teh akarna, sabab eta teh akarna, nahan taneuh, nahan taneuh, ngajaga oksigen, ngajaga oksigen, ngajaga ekosistem, ngajaga ulah ekosistem, ngarasa urang boga leuweung teu ngasilkeun duit. Ngerti? Naon? Banyak duka juga itu jelas Bill. Oh. Nya. Mana boga igon-ingon tadi mah? aduh, Naon? doma hayam, Waduh. Doma hayam. Nu saha doma? bapak, Mana sok harit? ara, Siapa bapak siang ngarit siapa teu? Di mimiti ayeuna daek ngarit mah. erek, Arek. erek, Doma bapak sabariji? opat, 4. Nu mana sabariji? buka daya, Mana kudu boga? Akuan sorangan. Melisukan. Iya. yes, Mana doma? Si Rahmat kabitaeun beli ucing udah malah pak, Kade beli gendoma. Chandra beli balon beli marmot Chandra si Chandra 14, Chandra banget anjir 15, Hendra mana beli permen? Meli bikang. Halus eta. Beli domba bikang. Heeh. oh, Heeh. Maneh? nah dulu Rendra nuhun, beli kumang Meli kumang. Beli kumang. Ya. Andok Aisyah kunaon? banget ini Eta mana ulah dia adek-adek sih kana bujur batur teh. Ari maneh kurang Aisyah kunaon mung? Geus keun bae. Kunaon mung? Ya. Oh, besuuk. Jauh batur meuli domba mana meuli suuk. Ai mana cek keneh ngilu ngomong teu gerak-gerak. Hamun hayang duit mana karep. Bikin pidato, sok. Sok. Oke. Oke, Beres? beres. Tapi omat kudu ngarit. Nya. Awas ya, mun ku aing nanya ka kades, meuli doma sia teu ngarit, ku aing domana cokot deui. Hah, ka dieu maju ka hareup. Ya. Dengekeun. Kunaon Kang Dedi nyarita kitu? Sabab ayeuna urang los generasi. Los generasi teh kumaha? Generasi sapantar maneh ka kebon embung, ngarit embung, gawena hayang nyoo HP jeung nyoo motor. wow, kenapa, Geus teu ngalasulu da geus make gas 3 kilogram. Lempang geus embung ka mamana kadu motor, ka sawah embung, ka kebon embung, ari sia ka hareup rek kumaha. Ngarti? Ngarti, tapi di bubudak weke, daek ngarit, daek ngalasulu ka sawah, ka Tegal, ka Leuweung. Nah, engke berkembang pembentukan karakteristikna bisa ngawasa sagala hal. Ngerti? ngerti,
Ti mimiti isukan ngomong, siap, Siap. 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 Leungeun kadikeun. Sumpah heula, sumpah. Ada duit aja kelana ke dia. Mau dibalikeun deui ku aing. Parah. Demi Allah, Demi Allah. kuring sumpah. Kuring sumpah. Ya lain kasus pina ya sumpah ya. Ya. Mimiti isukan. Mimiti isukan. Kuring. Kuring. Moal memotoran. Moal memotoran. Moal HP-an. Moal HP-an. Pokona Pokona. unggal poe. Unggal poe. Unggal waktu. Unggal waktu. Rek nyoo kanjut. Terus ke. Sok. Rek nyoo kanjut. Ayo. Rek nyoo kanjut. Ai kunaon maneh? Hah? Nyangeut rek nyoo kanjut. Kunaon? Rek nyoo kanjut. Heeh. Maju. Mana. Sok. Sok kadieu. Ti mimiti isukan. Ti mimiti isukan. Kuring. Kuring. Unggal poe. Unggal poe. Rek nyoo. Rek nyoo. Memek. Memek. Teruskeun. Jeung kanjut. Jeung kanjut. Kanyut doma. Kanjut. Bener teh? Bener, eta mah sato bener. Oh, sato. Oke. Oke. Bapak mana naon gawe? Ngaput. Hah? Ngaput. Ngaput naon? Kaput toma. Ngaput naon? Nyanan jaket. Hah? Namelan jaket. Di mana? Di Eta gebog tong dikorekan. di Budak Rancam kana Manyar. naon teh. Hah? Di Rancam Manyar. Di Rancamanyar. Oh. Gebog di cekoelan. Oh. Meni gaya maneh euy? Waduh, sepatu, celana jean. Eta kaos sweaterna kuat ngamai gitu. Ah, lu gawe pokoknya budak ayeuna mah urusan penampilan mah hade pisannya. Sok, terakhir, naon ieu judul golek? Pagelaran. Teuing teu apa. Teuing apa? Hayang lalakona, Ya. hayang nyaho. Ya. Ada kurang bejaan. Kayak gerowokeun. Naon lalakona? Hayang nyao. Lalakona naon? Dalang hayang nyandung. Hendra, maneh balik ku aing dikaput sia. Pokona wilujeng sadayana ka urang desa Sukamulya. Mudah-mudahan wargana sing gemah ripah repeh rapi. Amin. Kunaon kuring nyaritakeun kieu sabab urang Jawa Barat teh leungit karakter hirupna. Kuring nyarita di mamana urang Jawa Barat teh kajenting tekor asal sohor. Gaya diheulakeun pangaboga loba nu teu aya. Bang Emok juara kahiji sa Indonesia, pinjol juara kahiji sa Indonesia, judo juara kahiji sa Indonesia. Rakyatna teh loba teuing sosohoran bari jeung ripuh hirupna. Punten. Kunaon kuring nyarita terus terang kieu sabab punten ka istri-istri kuring teh sok nyeri hate lamun urang luar Jawa Barat ka urang Jawa Barat teh sok ngaremehkeun awewe Jawa urang Sunda mah babari. Nu garulis nu geus tempat hiburan lobana urang Sunda. Anu korban trafficking loba urang Sunda. Leres. Bang nu urang deungeun di Sunda teh siga di lemurna sorangan. Ngawasa. Ngawasa ayeuna urang balikeun deui martabat harga dirina carana kumaha bentuk karakter hirup budak-budakna kajen teuing digebuk bujurna ku sapu daripada hiji waktu eta budak ngadegulkeun indungna gitu rubah karakterna.
Bener teh? Leres. Di Aryeuna robah karakterna. Ngerakeun urang Jawa Barat tempatna hejo ngemplok, ari sapi di Jawa Tengah. Tempatna hejo ngemplok, ari barang-barang di luar daerah, pabrik sing jargir di mana nu digawe provinsi sejen. Kan dia kudu dirubah. Karakter ieu teh kahareup sabab mingpin lain ukur ngawangun jalan, lain ukur ngawangun irigasi, lain ukur ngawangun bangunan, nu paling berat ngawangun karakter masyarakat. Luar biasa. Jadi kuring mah ridho dipikangewa ku rahayat, lamun kuring boga niat jeung ngabentuk karakter rahayatna. Sabab kadienakeun urang teh guru eleh ku murid, guru sieun ku orang tua murid. Leres. Budak sieun ku kolotna. Ari budak eueuh nu ngarahkeunana pan paburanta. Nya, Leres. ku kituna ieu nu kadituna urang Jawa Barat loba nu kalah kaomong tapi leutik burih teu leber wawanen. Tah ayeuna sok ti ayeuna bentuk karakterna, bentuk lingkunganana, bentuk karakter kehidupanana, ti mimiti karakter bangunan, engke bangunan di Jawa Barat kudu kieu, jalan kudu kieu, engke kegiatan kesenian kudu kieu, sakola kudu kieu, kurikulumna kudu kieu, supaya kahareup 5-10 tahun kahareup urang Jawa Barat jadi raja di Nusantara. Eta. Amin. Ngarti? Ngerti. Naon? Sok. Naon cenah? Jadi urang Jawa Barat teh kajenting awak caketrek hideung tapi loba pangaboga. Pangaboga. Daripada urang Jawa Barat loba 2 kewarganegaraan, 2 kebangsaan, beungeutna Korea, sukuna Afrika. Sabab make skincare kabeh. Ya, wilujengnya mudah-mudahan ai pamimpin mah kudu kieu lain ukur hayang pupujieun tapi harus bentuk karakter masyarakatna kudu kuat. Alhamdulillah ieu wayang ayeuna gerakanana ngawitan deui dipicinta deui keluargana. Amin. Bapak Dalang Sunandar Sunarya yo pinuh panggunganana geus teu kabayang eta duitna dikamanakeun. Moal poe asup wae ka nu rekening. Nya, Amin. wilujeng sadayana mudah-mudahan sing sarehat. Amin. Jaga pola tuangan barudakna dibenerkeun. Leres. Bejaan ayeuna loba budak umur 20 tahun 15 tahun geus cuci darah. Ayeuna teh Pak. Mohon Ulu. gagal ginjal. Naon sababna budak ayeuna nginumna ciamis wae menang meuli di wadahan. Ya. Nah iya kudu dirobah kapayun, balikeun deui budak sina nginum ciherang, sina nginum cinte. 2, ayeuna urang Jawa Barat, urang Sunda lemah fisikna. Naon sababna? Geus teu daek lempang. Nya. Nu katilu ruksak ususna, goreng dahareunana. Engkena awakna lemah, akibatna unggal poe berobat wae. Nah ieu kudu dirubah karakterna kabayun. Ku cara kumaha indungna ngajarkeun dahareun indungna didahar deui ku budakna. Ulah dahareun warung wae. Sabab naon? Penghasilan ningkat, lamun barudakna indung bapakna oge boros moal boga-boga. Jeung jalma nu boros pendidikanana kurang alus, ngabentuk karakter budakna kurang alus, engke sok neteh semplek nincak semplang. Leres. Nganyuk motor nabrak batur. Babagongan di jalan, potong leungeunna, indungna bagian mayaran jeung ngamodalan, ripuh deui. Nah ieu akibatna pan urang hayang boga generasi sehat. Amin. Siap? Oke. Mantap. Mantap. Awas, mimiti ku isukan ku aing dicek siang ngarit atawa henteu. Iya, bagus. Siap? Siap. Beres? Beres. Beres. Hayang beungar, Hayang. hayang gagah, Hayang. hayang loba duit, Hayang. boga ingon-ingon. Oke? Oke. Siap? Siap. Hatur nuhun, Cag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakali dekaprok ka Bapak Haji Dedi Mulyadi. Luar biasa tina gogonyakan teh geuning jadi ajakan. Supaya urang kapayuna leuwih ningkat sagala rupi pasoalan tiasa kaungkulan
ku jalana nyaeta nu tadi teh geuningan nu paratos dibabarkeun sakitu merelena ku pangarsa Bapak Haji Deddy Mulyadi. Urang doakeun Pak Haji Deddy Mulyadi cing panjang yuswa amin. Amin. Panjang jabatanana amin. Mudah-mudahan Pak Haji Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat. Jawa Barat istimewa.